salat berjamaah nepikeun ka karpetna ditah diangkat bener teu tapi giliran pabrik dibuka super mall dibuka lieur teu belegug teu sajeroning tinaon rupa hajat jeung maksud urang dikabul ku Allah ku berkahna sholawat oge muga-muga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing meunangkeun syafaatul udma daripada baginda Nabi Yuna Muhammad. Balikan di bareng-bareng sing kompak siap, sing khusyuk siap, jadi aing nu reuwas ieu teh. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa siap bantuan ceng siap Ahmad ya habibi kela keheula laun teuing teu geunahon tarikan saeutik aya vokalis eueuh di dieu oh ieu kolot oh siap Kang bantuan nyaho aing ge anak buah Mang Asep kabeh ge di dieu mah siap Ahmad ya habibi salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi salam habibi salam alaika Ahmad ya habibi salam habibi salam alaika habibi sakali deui Ahmad ya habibi salam habibi salam alaika ya aunal qaribi salam alaika amnun wa salamun salam alaika ya aunal qaribi salam alaika amnun wa salamun salam alaika dinukal islamu salam alaika sadayana salawat Ahmad ya habibi salam salam alaika habibi sa'uyati Ahmad ya habibi salam alaika habibi. Coba yang ada sorana pokok cinta ka Kanjeng Nabi. Coba bareng-bareng kabeh sing kompak bayangkan Rasulullah sedang memandang kita pada malam hari ini. Setuju? Ahmad ya habibi salam belah tukang kurang kompak
semua ibu yang di majelis Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi salam alaika Jita bil Qur'ani semua min indi rahmani jawabu jita bil Qur'ani yo min indi rahmani jita bi tauhidi salam alaika semuanya yang kompak bareng Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi semuanya Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi jita bil Qur'ani yo min aidi rahmani salam min indi rahmani jita bi tauhidi semuanya keluarkan suaranya Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika tangannya lambaikan tangannya Ahmad ya Habibi Habibi angkatkan Habibi salam Habibi salam alaika Habibi Allahumma salli wa sallim wa barik nu teu ngangkatkeun leungeun aing nyaho kelekna bau hampura bah hampura mah nah cenah kiai teh kalakan itah joget gagal paham lain itah joget tapi bayangkeun lambaikeun tangan urang kepada baginda Nabi Kang ada kalana kita sedang tawaf hek urang teu kaburu nyabak Hajar Aswad kita isyarah pak kepada Hajar Aswad joget lain yo satu Kang anjir eta batu ali ini badag gitu Kang halus eta ubar kabeuheulan eta batu kos kitu aing nyaho beda batu hasiatan mah katempot di kajauhan keneh ge ku urang eta batu lamun dipake cicing di sisi jalan dipake megat mobil yakin eureun ta mobil nuhun Kang ya caina didoakeun ku abdi sing panjang umur ila yaumil kiamah amin atuh kiamat batur paraeh kabeh si akang culang cileung di dunia celengak celengok sorangan geus urang serius ya ieu ngomong-ngomong siap kupingkeun tausiah ti jisim kuring sadayana siap semangat siap ngan sim kuring ceramah moal lila-lila da bejana cenah dibatas usum corona mah jadi ngaji teh ulah leuwih ti jam 10:30 ece bener teh teh bohongnya keukeuh we urang ceramah moal lila arek singkat padat melekat dan nu penting urang mah balik mawa
ilmu nu manfaat tu cana naon geus kana hakaneun pikiranna teh amit-amit aing mah ya kira-kirana siap ngupingkeun ceramah ti jisim kuring sesingkat insyaallah dipaksakeun maksimal 1/2 jam siap sajam siap 2 jam 3 jam nepi ka subuh nya da aing teh wayang golek meureunna tapi terus terang basok sanajan kondisi waktu ayeuna tahun 2002 hiji teh keriweuh-riweuhna pandemi Covid-19 ngaji rada dibates bener teu sakola diulahkeun bener teu bahkan jumaahan rada dilarang bener teu salat berjamaah nepikeun ka karpetna nitah diangkat bener teu tapi giliran pabrik dibuka super mall dibuka lieur teu belegug teu saha nu belegug matak mudah-mudahan ya kampung nu dipake ngaji jauh tina Covid-19 amin ya Allah ya Robbal ya Allah ya Robbal hormatan jisim kuring kersana sok